Tuti, hmm? Ari mana lamun ka inung maneh nyebutna naon? Nya mama papa we, naon kitu? Oh, abi mah ayah jeung bunda da. Wah, bener. Berarti orang kaya tuh. Hei, barudak sia si Nur mah saka inung bapana nyebut ayah bunda sia. Wah, asli Nur. Heeh, emang mana nyebut naon ka inung mana jeung bapa mana nya abi mah mama jeung bapa we. Pasti si Nur mah nya ku ayah bundana dimanja pasti natenya. Saing ke Nur maneh. Nih non atuh situ nih sirik wae. Samaruk nata apal urang. Kumaha maneh nih imah. Emang Siti lamun kamu bapak mama nyebut naon gitu? Nya orang mama apa we terloba tingkah jika si Nur. Naon sih da abi mah bener nyebut ayah bunda di imah oge. Fitri ka mama papa nyebut naon? Abi mah Umi sareng abi. Oh pasti bapakna ustadnya. Oh pasti normal gedenya dibekalan ku ayah bunda Nurnya. Nya abi mah paling leutik ku ayah bunda abi dibekalan sekolah teh 10.000 tapi paling saeutik paling gede teh 100.000 kamari oge. Gede pisan. Abi mah paling gede oge 1.000. Hayo tuh orang jarajan yuk. Hayo. Duit abi na tinggalin kumaha tuh. Goblok ngomong we teh bakal duit.